Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fil istifadati halna tetep dina martelakeun ngalap paedah. Wayang bagi sareng misti naon aya kunayan bukti saha talibul ilmi jalma anu nyupri ilmu mustafidan eta anu ngalap paedah fi kulli waqtin dina tiap-tiap waktu hatta yahsula sehingga yen hasil lahu pikeun itu si talib naon al-fadlu kaunggulan wa tariqul istifadati sareng ari jalan ngalap paedah ayakuna eta yen bukti ma'ahu eta tetep sarta itu si talib fi kulli waqtin dina tiap-tiap waktu naon mihbaratun mangsi hatta yaktuba sehingga nulis ieu si talib makana perkara yasmau anu nguping ieu si talib minal fawaidil ilmiyati tina pirang-pirang paedah ilmu. Ila dicaritakeun saha man ari jalma hafidhu anu ngaraksa ieu atawa anu apal ieu man parro tah sok kabur ieu ma waman sareng ari saha jalma kataba eta nulis ieu man syai'an kana hiji perkara qarra tah tumetep ieu syai'. Wakila sareng dicaritakeun naon al ilmu ari ilmu ma eta perkara yukhadhu anu dicokot ieu ma min afwahir rijali ti pirang-pirang bahamna lalaki lianahum karana sayaktosna itu rijal yahfazuna eta ngaraksa ieu rijal ahsana ma kana pangalusna perkara yasmauna anu ngadenge ieu rijal wayaquluna sareng nyarios ieu rijal ahsana ma kana pangsaena ucapan atawa perkara yahfazuna anu ngaraksa ieu rijal. Wasami itu sareng nguping kuring Asy-Syaikh al-Adab al-Adiba al-Ustadz Zainal Islam al-Ma'rufa bil Adibil Mukhtar yaqulu ngadahu ya Syekh qala ngadahu Sahilal bin Yasar Hilal bin Yasar Qur'aitu ningali kuring an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadahu ya Rasul di ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Nabi syai'an kana hiji perkara minal ilmi tina ilmu wal hikmati sareng tina hikmah. Pakultu teras ngucap kuring ya Rasulullah hai Rasulullah aid kudu ngauihan anjeun li pikeun kuring makana perkara kuota anu ngucap anjeun lahum ka itu ashab. Pakola teras nyarios ya Rasul li pikeun kuring hal ma'aka mihbaratun hal ma'aka naha eta tetep sarta anjeun mihbaratun ari mangsi. Pakultu teras ngucap kuring ma'i mihbaratun ma'i henteu aya eta tetep sarta kuring mihbaratun ari mangsi. Pakola teras ngadahu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hilalu he hilal la tufarik ulah misah anjeun al mihbarata kana mangsi fa inal khaira karana sayaktosna kaalusan fiha eta tetep dina itu mihbaroh wa fi ahliha sareng di jalma anu boga mihbaroh ila yaumil kiamati nepikeun ka poe kiamah. Wawaso sareng wasiat saha aswadru syahidu Hisamuddin Syekh Sodar Asyahid Hisamuddin libnihi ka putrana ieu Syekh Syamsuddin tegasna Syamsuddin aya fadho kana ieu nalar ieu Syamsuddin kula yaumin dina saban-saban poe yasiron kana saeutik minal ilmi tina ilmu wal hikmati sareng tina hikmah. Paina karana sayaktosna itu hibdu yasirun eta gampang wa an qaribin sareng tina zaman anu sakedeung yakunu eta bukti ieu yasir kathiron eta loba. Wasyara sareng meser saha Isomuddin sang Isom bin Yusuf Syekh Isom bin Yusuf kolaman kana hiji kolam bin dinarin ku harga sadinar liyaktuba karena rek nulis ieu Syekh makana perkara yasma anu nguping ieu Syekh fil hali dina pada harita fal umru tah ari umur qasirun eta pondok wal ilmu sareng ari ilmu kathirun eta loba. Payam bagi maka misti naon Allah yudhoyi ayen ulah noler-noler ieu si talib al auqata kana pirang-pirang waktu wasaati sareng kana pirang-pirang jam waya getanim sareng kudu ngalap untung ieu si talib alayaliya kana pirang-pirang peting wal kholawati sareng kana pirang-pirang kakosongan. An Yahya ibni Muadi Ar-Razi
katampi ti Yahya bin Mu'ad ar-Razi al-lailu ari peuting tawilun eta panjang pala tuqasyirhu maka ulah mondokeun anjeun kana itu lail bimanamika ku sare anjeun wa naharu sareng ari beurang mudiun eta anu caang pala takidruhu maka ulah ngiruhkeun anjeun kana itu nahar biasa mika ku pirang-pirang dosa anjeun wayang bagi sareng misti naon aya getanima yen ngalap untung ieu si Thalib asyuyuha ka pirang-pirang syekh wa yastafida sareng ngalap paedah ieu si Thalib minhum ti itu syuyuh walaisa sareng henteu naon kuluma saban-saban perkara fata anu lepot ieu emak yudroku eta dipanggihan ieu emak kama saperti perkara qala ngadawuh sa ustaduna guru urang sadayana Syekhul Islami tegasna Syekh Islam fi masyikhatihi dina kitab masyikhahna kamin syekhin kabirin fil ilmi kamin syekhin seueur pisan ari syekh kabirin anu luhur fi ilmi dina umur dina ilmuna wal fadli sareng dina kaunggulan adraktuhu anu manggen kuring ka itu syekh wa mastakhortuhu sareng teu mentah kaalusan kuring kana itu ilmu wa qulu sareng ngucap kuring ala hadal fauti kana ieu lepot munsyian baringna ngaluarkeun hadal baita kana ieu bait syi'run tegasna syi'ran lahfan ala fautit talaki lahfan duh kahanjakalan kaula ala fautit talaki kana lapurna tepung sarta ulama lahfan duh kahanjakalan kaula makullu ma henteu ari saban-saban perkara fata anu lepot ieu ma wayafna sareng anu ruksak ieu ma yalko eta dipanggihan ieu ma qala ngadawuh saha Aliyun radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha idza kunta di mana-mana bukti anjeun bi amrin eta tetep dina hiji urusan fakun tah kudu bukti anjeun teh fihi eta tetep dina itu amrun wa kafa sareng cukup naon bil iradi ngabalieur an ilmillahi ta'ala tina ilmuna Allah ta'ala hizyan naon hizyan ka naonana hizyan kawirangna wa khosaron sareng karugian wasta'id sareng kudu menta pangraksa anjeun billahi ka Gusti Allah minhu tina itu irad lailan ti peuting wa naharon sareng ti beurang wala buda sareng misti li talibil ilmi ka jalma nu nyuprih ilmu min tahammulil masyaqqati tina nahan karipuhan wal madillati sareng kahinaan bil talabil ilmi dina nyuprih ilmu wa tamalluku sareng ari DP mazmumun eta anu dicacad illa bi talabil ilmi kecuali dina nyuprih ilmu fa innahu karana sayaktosna kalakuan labuda eta misti lahu eta tetep pikeun itu si Thalib minat tamalluki tina DP lil ustadi ka guruna wasyurokai sareng ka pirang-pirang baturna wa ghairihim sareng kalian anu kabeh lil istifadati pikeun ngalapaedah minhum ti itu anu kabeh kila dicaritakeun naon al ilmu ari ilmu izun eta kamuliaan la zulla anu henteu aya kahinaan fihi dina itu ilmu la yudroku anu henteu dipanggihan ieu ilmu illa bidzulin kecuali ku kahinaan la izza anu henteu aya kamuliaan fihi dina itu izun wa qala sareng nyarios sa alqailu anu nyarios aro ningali kuring laka ka anjeun nafsan kana awak tashtahi anu mikahayang anjeun antu izzaha kana yen ngamulyakeun anjeun kana itu nafsu palasta tah henteu ari palasta tah henteu anjeun tanalu eta menang anjeun al izza kana kamuliaan hatta tuzillaha sahingga ngahinakeun anjeun kana itu nafsu wallahu a'lam bissawab.